Sarua aing ampun kang kariot sirah aing ngabah bingung kunaon atuh mah kunaon ku bingung teh kunaon atuh ngana hayu mun pikiran geus bisa kumaha ona manusia teh aing mah boga duit sarua aing teh boga duit sarua aing ge urang ka itu lah urang inget ayeuna mah atuh aing mah bingung aing mikir Gening bangun arawahnya. bangun arawah. Mana atuh? Bu, Ibu. Punten. Tuh, aing. Tuh, urang nyumput. Ibu pada ke mana? Teu, Neng. Bu, tos garadu teu acan. Abdi ayeuna pan nagihan. Boro-boro can gaduh nya eta ieu teh. Boro-boro can gaduh ayeuna teh. Can gaduh pisan, Nyai. Hampura we atuh. Atuh tiasa kitu pantos aya perjanjian. Mingon kamari ge henteu ibu mah. Orang tidak duit nangis oh ieu teh ya Allah jangan ngurariat ampun aing mah Allah jangan mantuk atuh aing tuh bisa tuh eta teh nangis kumaha ya Allah Ari dia mah kirang ieu dina bangku atuh Bu. Urang dina bangku. Ayo urang di ditu, urang di dina bangku. ampun aing gablek duit kumaha ieu teh deui aing mah Tenang heula Ibu, tong gelisah kitu lah. Tenang heula ayeuna mah. ya Allah aing lagi teh rieut aing kumaha atuh bingung aing mah bingung kumaha Teh ieu teh perhiasan teh gaduh naha ieu teh atuh kana hutang meuni halarese teh ieu teh perhiasan. Kubuk perhiasan aing mah mau dibikeun kasih ya. Gaduh mah kudu dibayar. Dipake mayar hutang perhiasan mah moal ieu mah. Kudu dibayar ari hutang mah. Moal aing mah ieu mah moal dibikeun. Jual bae tukang disita perhiasan oge. Pusing aing mah. Ngan lagi wae hutang. Da kumaha abi teh pan tos tugas di dituna. Ari ayeuna ibu teu setor ai ka dituna mah pan kedah aya. Matang eta hayo we setor atuh ibu. Eta tah perhiasana urang jual we atuh. Moal ieu mah nyai mah biasa abdi mah ieu mah moal. Kumaha atuh ari kieu ari moal setor wae mah. atuh da kumaha mage da teu acan tiasa ieu teh tiasa mayar tegaduh pisan komo mama tuh tegaduh naon-naon tuh. Nah atuh mah teh make naramut kamari ieu teh ari teh aya jang mayar mah. Pas sacarina si abah teh sok dama nyai ieu mah geuning tara dama nyata bingung mah oge nyai. Wayahna we atuh namut-namut heula atuh ka tatangga. Jasad atuh tatangga ge teu gablegeun aing oge meureunnan aing teu gablegeun naon dibikeun atuh sia teh paragraf tuh kai sia mantap lagi bae aing mantap ya mantap ieu teh atuh ibu sabar ibu. Naon teh kasurusan naon teh?
nya pan kieu mah aman aja na mah. heuh aman Hayu aman kau. ya solusi ditagih tak kudu kitu aduh aing mah bungah marantau bantuan nagih teh tenang ayeuna mah yuk geus ayeuna mah urang sabari urang nangan tenang tenang urang geus marantau kieu mah